ngajawab salam kencang di luar loba duit. Amin amin. Bentuk jasa duit. Untuk ngajawab salam didoakan si global kiri di tangan. Amin terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra khairal wara liyuriyahu min ayatihil kubra liyakuna alaina idatan wa tibara. Wassalatu wassalamu ala man ursila basyira wa nadhira Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sahibil mu'jizatil kubra wa ala alihi wa ashabihi kiramin barara. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala bi ayatin ukhra hikayatan an du'a'i khalilihi wa nabiyhi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Al-ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuhasabul insanu yaumal qiyamah as-shalah fa idza saluhat saruha sairul a'mal wa idza fasada sairul a'mal. Wa qala aidan man lam tanhahu sholatuhu anil munkar fala sholatalah. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sa'ir idza nudiya lis-sholati fatruk jami'a kasabi wastaghfirullah bizati litakuna minan najati. Ad-dunya mata'ul ghurur la takun fiha takatsur waksir fiha minasyukur qabla maji alam kubur. Ilahi anta maksudi walidha kamantu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadihil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Daya ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Para suyukhun al-qurama, para alimul ulama, para kiai, guru-guru sadayana, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim,
wabil khusus al-mukarram wal mu'azzam guru urang sadayana Kiai Ujang Omid oge Kiai Iwan anu geus kuring dipihormat, ibu bapak hadirin hadirat urang doakeun mudah-mudahan ieu guru-guru urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dipajangkeun yuswana anu barokah. Urang doakeun sing kalembar dina rezekina, ditebihkeun tina sagala pancabahyanna, ditambihan kaberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina, utami orang doakeun mudah-mudahan ditambihan keikhlasan kariduan dina hatena, pikeun jaya ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita urang anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia ge dosa kadang urang hayang hirup bahagia, komo-komo di akhirat nu kekal abadi tangtosna urang hayang leuwih bahagia. Di dunia ge dosa kadang urang hayang hirup senang, komo-komo di akhirat nu kekal abadi tangtosna urang hayang leuwih. Pantahayang urang mah bila mana perlu di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku. Insyaallah melalui alimil ulama cita-cita urang baris terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah bil khusus bapak kepala desa ataupun yang mewakili minimal ketua RT setempat. Saha nami RT na? Aya RT ya? Saha ngaranna? Bulan Palili Widodo. Kumaha bapak kolot. Urang doakeun mudah-mudahan ieu pamimpin urang Bapak RT pertama urang doakeun sing ngaet kajihna. Ya Allah ya Rabbal enak eta jadi RT lalieur dari demi Allah kajian gulatan pernah oke mantan RT mah singkatan rian kekukuh gaji lemet pamaido ngamadan beneran koma tegas turun PLT loba RT nu dicekek dibalik bingung keluargana. Geus urang doakeun mudah-mudahan dina ngajalankeun tugas amanah masyarakat hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah amin sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur iman aman uman amin tatan pertora harjo ing madya mangun tarso ing tarso sung tulodo amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ini nih ngabalong ngomongan eta sia. Aminan bae mah omongan kiai mah. Amin. Aminan. Insyaallah kabagusan sebab kula sorangan di tengarti saudara. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah anu napakadi na wengi ayeuna anu geus kuring dipihormat mudah-mudahan hadirna urang dina wengi ayeuna kempelna urang dina wengi ayeuna berjamaahna urang dina saat ayeuna silaturahmina urang dina saat ayeuna bukan cuma sebatas kekempalan di alam dunia. Urang ada Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rabbi sanggeusna kami di alam dunia daek ngarejeun bareng jeung ulama hijikeun deui barengkeun deui kami kumpulkeun deui kami jeung guru-guru sadaya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepantas keparikal pamikop menerang di haplah mubarokah. Kemuji syukur ke Allah Subhanahu wa taala sasarangan ucapkeun alhamdulillah. Shalawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkeun atas junjungan urang sadaya anu insyaallah bakal nyafaatan ka urang dina poe kiamat. Kanjeng Nabi akhir jamin Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah
dina ungi ayeuna simkuring tiasa silaturahmi cinarang warga masyarakat kampung Babakan Jatake anu jalur menuju ka dieu teh luar biasa sangat menentang adrenalin. Jalan apa? Jual anak. Telaku supir abang-abang. Nyanajang, nyanikung, nyalomet. Sekali deh, nyanajang, nyanikung, nyalem, lemet. Depaneta lain kelakuan enteng-enteng eta lain kira kakak mau perbunuh di kauri. Saya alhamdulillah kudrat iradati Allah subhanahu wa ta'ala Kangjeng Nabi maneh kalau lagi berapa merah naik dari doa. Tapi alhamdulillah iradat Allah anu sangat berlaku sehingga kurang senantiasa silaturahmi. Alhamdulillahi rabbil dan satu acana pilih jasim kuring memang kakapung ieu mah nembean mah kakarak hiji bahasa simkuring Makassar bios dia mereka tutur di kasaran di ampura kunaon sababna mati maling timeu daerah salah masukut aya ge hor-horan itu mah biasa lumur hor geuning ayahnya di luar simkuring mah hor-horan mau naik hor jadi hampura sadayana dengan insya Allah keras bukan berarti jahat. Sebab kadang-kadang kita perlu yang keras betul bu di hewan dia menjadi kerasan bukan kita nu kaduana hampura sadayana simkuring lengkap naga dia panginten pilih tesak kakodos sinarenglah yang kurang dia kunaon sababna memang simkuring adalah simkuring mah adalah simkuring mau bisa dilubatur. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah mudah-mudahan kusabab ya urang sadaya memperingati Isra Mi'raj urang madomba Allah urang sadaya singaraekan salat amin anak urang singaraek salat amin itu urang singaraek salat amin minantu urang singaraek salat amin sanati urang singaraek salat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kunaon sababna simkuring tetap bertitik beratkeun kana salat kumargi memang salat adalah pokok salat eta adalah biangna geus lamun teu macan daek salat kupoha kajian kana ngahaji 7 kali ka Mekah kahajian numpuk inasirahna sampai ke 7 tumpungan tapi manusia tersebut telokso kanu mungkuk haram dempak kuyu buntutan ayat tangkakan ini ayat lanjut kumual-mual eta gandar hajina kapanggih na'udzubillahi min ngan kaciri diujak urang dieu mah doang APG beungeut salat tukang daek ibadah benar sababna kirina di dieu mah teu aya sinyal HP benar bo buktina simkuring 2 SIM saduana giles teu Telkomsel teu Excel yes tidak ada sinyal geus kamaranan eueuh sinyal mah geus yakin moal ngedekul dina HP mah teh sinyalna ge bencana anu lancar sinyal mah masya Allah orang penting ngadepuna dina sinyal pasti nama KBG ngadepulnya pelantas ngadol kemaca Al-Quran baik alhamdulillah atuh sinyal itu bahkan eta manusia lamun datang ke hiji kampung ki ujang kiwat
eta eueuh sinyal sok ngomongan enak kan kudu jurik aja. Kudu sinyal doang geus makanan nomor 1 sinyal. Doang dari dia kumis moal aya parawan selfie moal aya. Moalnya ibu-ibu TikTok moal aya. Moal aya. Oh eta mah di hotspot. Moal aya. Allah. Di lembur ulama ente isuk sare barang awana mudah ente nu eta gasi naik anak ngomongkan HP gasi naik indung ngomongkan HP urang sababna bapana jeung indung kolot lagi ngomongkan meuli sayuran memeh dikolahkeun kangkung dipotong kangkung dipotong kangkung aya nu parah deui model nu dipotona eta kedak lauk asin beuntak eta beus kijang eta beus beuntak wae dipotong memeh dipolahkeun dipotong heula laju di karangan update status kampung deui nyambung ke sama dahapun dia doang lain kermolah kira ngelengkan polahan ngelengkan Facebook ngelengkan status batur baik kalau kasih nukun digoreng tut eta lauk tutung lain abong lain sedih dipoto di baik di ngarangan ieu lauk negro di update status dia. Ada perkembangan zaman mau bisa dicegah ngegorangna anu kudu bisa ngolah bener bo mau bisa dicegah mantap mimiti aya Android merekna mimiti aya Android mitok dah gitu eta horeun gitu singkatan mimiti tolol eta pamuda jeung pamudi terutama mimiti tolol kolbadinya mah sabarang aya mitok mimiti tolol atuh tolol kumaha di sakala di foto kami mah bawa lagi di foto nya di jasa nyin KTP di foto na jelema lain aku mitok aya kene ganti merek dagang yang baru Oppo pena 2 otak polomo makin ke polomoan Oppo aya kene ganti ku pikiran polomo Pipo aya kene ganti Leno lewat normal polomo deui Heunya kira-kira tapi nyata Lenovo aya kene ganti ku Xiaomi sinaloyok mikirna budak kuari mah kolong di geruan ku indukna geura ngaras dulu heula geura sakola heula geudeuh panu induk jore Samsung urang sama-sama bingung lagi Masya Allah, aku dicekal ku anak kurang lain kitab suci Al-Quran lu dicekal ku anak kurang lain ayat-ayat anu suci lain ilmu agama lain kitab kuning maka otomatis ini PR kita bagaimana generasi kita yang akan datang kalau siang malam anu dicekal nu etak keneh ba ieu mah alhamdulillah awasi alhamdulillah awasi alhamdulillah orang kaya mereka begitu ngomong tewelan teh kumaha ada carana supaya aya sinyal laguna yang lancar internetan yang lancar hubungan eta kumaha teh ka masjid sebut mimpian kok
Kok salah ibu kedaek ke masjid ngedul pasangkan wifi kan salah ibu sinakan kan ke masjid sedekah korek-korek dari mereka jahe wifi ya mun aya wifi model gedung 100 juta pula kita balik iya mau ramah masya Allah guys ibu bapak hadirin rahimakumullah oleh Isra Mi'raj penting ayeuna mudah-mudahan kesadaran urang makin meningkat insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Isra Mi'raj hiji ujian pikeun keimanan urang sadayana. Kunaon sababna? Isra Mi'raj ibu lamun dipikiran logika moal kapikiran. Kunaon sababna? Kanjeng Nabi berangkat di Masjidil Haram Masjidil Aqsa di Palestina jadinya naik ke Sidratul Muntaha dengan jangka waktu yang singkatnya mungkin secara logika tidak mungkin mungguh ada kekaprak tapi lamun pikir jaman iman ke Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang tidak mungkin ketika Allah sudah menghendaki ulah tadi panggil ku Allah ulah bae dipanggil ku kau jamomin jeung kaiwan henak angka dia padahal dipanggil ku kaiwan datang ka kieu dat mau dipanggil ku Allah ngelobat jangan malu digeruan ku Allah bedek mulut buat digeruan ku Allah jodoh baik dipanggil ku Allah jodoh kalau mana panggil Allah isuk berang peti sabara kali Allah ngageruan urang 5 kakuping suara badan di musola kakuping suara badan di masjid eta ada nu ada nasi tek joy tek joy oh lumayan sebut ku kiai gajah tu ada nasi kecoy eta sareng hakikat manu ngageruan urang Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kunaon eta urang digeruan ku Allah terkadang kedul terkadang padahal teu nyamper tapi digeruan ku RT nyekel mik di musola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana warga masyarakat kampung babakan jatake anu ngagaduhan kartu keluarga candak karokok diberi pelantaran bakal aya mantosan RT manyekal mik keneh di mah RT dibeliu di mah RT geus hiji Allah eleh ku RT Allah eleh ku RT memang ibu bapak hadirin hadirat tanpa taufik dan hidayah dari Allah cakup mumpuk haram tempat manusia kain anak lanjutan pada Allah iya hadir model iya mah ulah diangkat iya teh taufik hidayah dari Allah hadir ke pengajian kamu sholat kamu istirahat itu taufik hidayah dari Allah lamun lain taufik hidayah dari Allah eta majlis kalian geus kudu kuat iya mau kandung haji doang anggota DPR anggota tetap sakit begitu kan main kayak gitu ganti kok salah ibu tolong berjamaah di musola salah ibu tolong berjamaah ke masjid tolong ibu pengajian eta hese babari keneh diujang naikkeun ke bokal luhur mobil osbak daripada naikkeun jelema tolong berjamaah ke musola. Hei, dengan dari apa? Babari kene naikkeun ke bok sana ke gede kaluhur mobil lospak daripada naikkeun aki-aki parejeung guru teng ka jero musola. Kudu ngomong. Kumaha naikkeun ke bok? Babari kene gede teu kudu ditarik urang eleh tanaga di bangku mual reban. Kumaha? Buka bae awang mobilna, kebok tongkrongkeun hawa mobilna, sini keur kanjutna. Ceprek eta kebok majrot kaluhur mobil tinggal lihat heuy babari eta kiai ngabohong pula deuleu dari Cibaliu di Cibaliu
kumaha naik ke orang gitu ya ditongkrong tadi ada mobil dibuka awal mobil nama disindra kanjut nah buat kita korek kita lu coba udah jajal salah di ibunya salah menjalok ke masjid menjalok ngajinya dorong ukman kita salah di makaru pun ya kalau ke musola pun terabah bantuan ku anak penting dorong lalu tongkrong ke dia buka lawang musolanya buka lawang musolanya siksakan sampingnya lalu merosot ke tongkol nasi terkandut gula nanya kira-kira salah ibu naik mah kamu sholat naik mah sarina naik ngomong ngomong pasti baru kadang cuma gitu yang mulai topeknya kita ya kan yang panggilan Allah berapa ibu-ibu nanti itu kena baik gak ada yang ingin mau pengajian sesolawatan di musola sesolawatan di majelis taklim dari ibu-ibu makan obat stok sesolawatan anak bicara bapak-bapak ngaji langsung kan kalau sesolawatan adalah ibu-ibu dipunta ganti baik ngatak ganti solawatan dulu ganti ibu-ibu sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban itu ada yang pemuda oan bikin pokan bikin pokan kumai kan orang tak percaya ya Allah mama jojong bang jojong baik biasana kau jam di malingking jadi dia mau beda dong hari damang ibu-ibu mah ibu mau beda jasa kayak kanan benar dia bandingkan damang pengajian ibu-ibu ke papa ibu-ibu mah naikkan jasa di malingking tingkat RX sehat tingkat desa sehat tingkat kecamatan sehat balikkan sehat mengenai sokol baginya doang pulang hari ngaji kau maju suak sehat dikasih lagi sehat banget balik di bang ngaji ya lain assalamualaikum kalah kena kiu beda dengan dia kalah ada apa mana telur teh kotor mau nak ditah itu salah piksa lagi yang nyawa teh kotor piksa teh kan kalau mau ya bari memeh ngajina ya memeh ngajina masya Allah kata salah itu tak kita jam 7:30 anak kadang-kadang ngesohan geroan salah kena kumana ke dia nanti salah kena adio kerong ke salah itu adio belakang adio dah ya sesuatu buatna kami mana ngaji untuk ibadah Allah monyok berhubung dia kami mau kabur mau ikut baju gimana ya kamu dah kurang wayah ayo wayah dan hukumannya awas membalik lagi jadi berken memeh ngaji ngancam salah kalau orang dia mengernya kalau nyan kalau mah oh dasarnya udah di aku kabarengan jadi tuh ya mari itu Jakarta belah dia eta doang gitu memeh lempang salah kikis gitu mas lempang menang 2 meter balik lima nanti ada satuan kak kola gini yang perelek sabar hanya perelek salah kena 20.000 kak sekali perelek 20.000 itu tiga yang mendapat kiri teresak rugi seorang 20.000 ya orang yang berada di warung gitu karena
teh bukan duit karyawan ojolan gerak jam 6 jam merek kiai perek munasabah eta kiai karuru bah kurang gigi benar sababna bari bikin amplop ti ibu ibu tadi ujangnya geus dina 20 hari we amplop sing ikhlas bae kiai nya sing ikhlas bae kiai nya pengertian eco ibu bapak kiai mah geus sedalan ikhlas teu kudu dipanaha ngan kurang iluan ikhlas urang kiai bah ngandalan dan eta anak kiai sok loba dah anak kiai memang ada kiai sok loba coba kalau nanya dulu sama anak kiai ya jawab sih benar ulang aku goreng kiai kan ada ayo menjawab kiai yakin jana kiai mau bokian anu paling parah mah di paling prima yakin jana kiai mah kalau pakai kalana kayak nanti dia mau wawancara dia mau pakai dia nanti gitu harus dibuka hol ngomong-ngomong tolong katalan ngaduduh bagian dikatakan kiai bagian ini salah kita kiai mereka tahu magahan santri bulan mulut udah ada beberapa penting bulan aja udah ada tahun kuyuhan bisa nyimpang bisa kok ngaduduh bagian ngomong-ngomong kalau pakai calana ulang mau calana jadi makanya penting juga begitu punah sababna kiai loba anakna jadi dia mari kita luruskan jangan sampai hadir dengan goreng kiai ini pakai sawan gero bae loba anak eta kiai loba anak lain sebab belok make calana lain hiji kiai mah nyahoan tujuan rumah tangga benar nah tujuan rumah tangga di antara ditaksir umat bikin kalau bantu umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kanjeng Nabi berkiamat bangga karena Indonesia darah tuh umat yang mengakuan doa kiai loba jamaah loba santrina atau kanjeng Nabi loba umat atau dibandingkan umat yang amat ngadu umat eta kiai nyahuan tak mantak anak lo anak lu kedua lu mantak kiai loba anakna di samping nyawa tujuan rumah tangga lain telok pakai kalana tapi kiai mah telok pakai sempak beda kalau ada di sempak lain itu benar sebabnya mari kita belajar bukan dari ilmu agama saja dari ilmu dunia dokter Boykot ahli seksologi dia menulis satu artikel begini kalau seorang lelaki suka pakai sempak, ya dari kan harus pakai sempak. Ilmu ya. Kalau seorang lelaki suka pakai sempak, maka barangnya akan terbekok. Karena barangnya terbekok, maka dia menjadi ngap-ngapa. Betul-betul begini ngap-ngapa. Karena dia ngap-ngapa, maka dia akan punya penyakit asma. Oke. Berarti penyakitan sehingga cairannya encer. Secara syariat kecil kemungkinan untuk menjadi anak. Karena apa? Cairannya encer. Dia syariat hakikat Allah. Tapi sebaliknya mafhum mukhalafah kita terima. Kalau seorang lelaki tidak suka pakai sempak, maka barangnya akan bergerak bebas. Karti ibu, karti. Oh, dari ngaji di saluran, bukan ngorek cewek dari dia. Maka barangnya akan bergerak bebas ke depan ke belakang, ke kiri dan ke kanan, bundal gandul, sehingga barangnya menjadi sehat berkeringat. Karena sehat, cairannya kental, besar kemungkinan untuk menjadi anak. Nah, dia mantap etap merek kiai bulan 2000 banyak. Kiai loba anak, nah kiai mah ikhlas memang anak kiai. Kunan sababna kesetelan tidak guna. Bahkan saya instruksikan kepada ustaz,
kepada kiai, kepada santri, lamun darah dia terus dikasih tinggi masyarakat, mending orang dari kiai. Kadang mending eureun kunaon sababna rugi dunia rugi akhirat. Di dunia 2000 akhirat nol. Ngan urang ieu masyarakat nu kudu ngahargaan ka ulama, guru urang ulah deket jeung Allah, urang ulah kenal ka Allah, lamun lain bantuan alim ulama sifat 20, rukun salat, pembatalan salat, syaratnya salat kita tahu dari ulama. Kanjeng Nabi ge naik ka luhur langit dibaturan usaha ku malaikat Jibril alaihi, ada pendampingan, ada penunjuk jalan, ada guide anu diberikan ka Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena memang langit bukan alamnya manusia, tapi alamnya malakut, alam para malaikat. Lamun manusia nyawa ka langit, anu berkata sabda Pan Allah make kawas ada kudu didampingan ku malaikat Jibril. Kira aku dari Kanjeng Nabi sasarannya geus GPS di Google Maps. Allah memang maha kawasan, tapi mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu kudu sarehat. Urang ge kitu mah, padahal Kanjeng Nabi keur didampingan ku malaikat Jibril nyampe ka Allah. Lamun Allah nyampe, tapi kenapa pakai dampingan malaikat Jibril? Karena bikin dari pelajaran ke orang dalam yang mendapat ridho Allah, yang dekat dengan Allah, mencapai Allah, menggapai ridho Allah. Eta kudu dibantuan ku ulama kudu ngerti, maka kurang ngaji. Sebab Isra Mi'raj kan berbicara sholat. Nah, muadaikeun sholat jelema lamun kawauheun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muadaikeun sholat terus ka Allah. Mual ka Allah, lamun manusia tersebut tidak melihat betapa maha hebatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Saya katakan Nabi pun sebelum berhadapan dengan Allah, linduriyahu min ayatina, ditinggalikeun heula tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Keimanannya makin mantap, keimanannya makin kuat. Ngeunwaneuleuh karena tanda keagungan Allah manusia tersebut, lamun hatena kotor. Moal. Urang makan geus lempang bae Pak. Coba, aya nu nyawa urang di aya. Aya nu nyawa. Ulah nanya, urang berbicara keagungan Allah. Mungkinan parek eta jadi pelajaran pikeun urang. Ulah nanya, ibu lamun geus eta parek ditandurkeun, eta parek kagedean sorangan tah apakah ku ibu-ibu ngalisuk di kelodan? Kagedean sorangan. Lamun ngagedean berarti anu ngagedekeun leres teh. Mun ngaluhuran berarti anu ngaluhur, doeukeun saha nu ngaluhurkeun? Allah Subhanahu. Da urang mau ngalisuk ke kasabah telong melodan parek. Nah, geus luhur eta parek ditanya ku kiai, geus kumaha parek ibu? Cenah mujurna nyiram. Coba kula nanya, ari nu ngareuneuhan parek sah? Sampai eta parek nyiram, sah ngareuneuhan? Allah. Anu ngeusiana adalah Allah. Ditanya dia ke kebelku kiai eta parek ibu bari geus kumaha geus sabrok-broeun ngajuruk. Sabrok-broeun. Sanu jadi pidana. Tanda kebesaran Allah Subhanahu, urang lempang ka sisi laut, lamun hati urang bersih, maka eta bakal jadi tanda-tanda kebesaran Allah anu wajib kana kaimanan urang sadaya. Ombak kabulu-bulu bukti tenang kasih jadi yang ngabulung itu eta laut padahal dia suka pujai tinggal solok tapi ke banjir keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeun moal mikir ka pelebahnya lamun hatena kotor, hatena teu bersih. Goreng lauk mau ngeunah, goreng tahu ngeunah, tapi goreng hate ngeunah tuh goreng hate. Ngeunah tuh goreng hate. Ibu boga duit ke 2000.
boga duit keluar entah beneran hayang jelema teu boga duit adalah boga duit urang rata-rata miskin hayang teu katingali sugih urang goreng hayang teu adalah gelis ingin baguskeun hati kajen teu boga duit yakin lamun jelema pengusaha teh bakal adalah boga duit kadeuleun apa tuh kumaha ge kalau ada yang bagus hati teu boga duit teu boga duit doang model ieu acara kudu bagus hati mah ieu dipeta urunan ku tokoh masyarakat dipeta sedekah ku tokoh masyarakat padahal manehna teu boga tapi bobogaan padahal teu gablek tapi gablek ganan padahal teu mampu tapi mampu anan padahal teu boga duit doang boga duit siap ulah takarak 100.000 punya kajian sejuta kami siap bikin keagamaan siar agama supaya makin mantap eta nu bagus hatena teu boga duit tapi kadeureuna boga duit tapi jaja jelema sudi goreng hate kajian boga duit teu boga duit or meleket ja buntut kasir juga kerajaan salakin ngekel kotok jago negeri politik tidak bungkun ku pamajikan koren dasar salah itu mikir kotok jago negeri politik ayo awal jangan lebih saha puulah dulu nama puulah ayo awal jangan lebih saha bapana oh pulang-pulangnya juga melepas ke nyekel di gigi salakin negeri politik tidak bungkun deh behuluna hati di pintu masjid jago awal jangan saha tulus di bayar dan salakin anak kotok ya jagoan jagoan cik pamajikan anak jagoan mah generasi muda jagoan nalika jagoan apa yang diganti kudu eta tulus di bayar ibu burungnya anu danten nu danten mah generasi muda bibit nu bibit bae ganti kudu eta lalu aing mencet tu mana sarboan salakin kabeh ulah kayak kami mana nalu bangka pikir ayah kotok untuk melu benar punya kalbuan mama tuh nage punya pacak dibikin kata laki nahok dan nanti banyak banyak kerasa lu bisa laki dan ngamuk aja sahos dan payah tadi nage dijen bakal dia tuh karena baskom nak kapi kertek ujang mobil atau suki ujang setruk jangan dahar kotok bulan gara-gara si korek gara-gara si korek kajian boga duit kadeureuna teu boga duit hook jeung hook bener teu bo padahal eta nu sugih kudu nama panghelaan kudu nama resuna kanu miskin ya kumaha nama ibu terang kebo terang kebo leutik ka gede embe terang teu embe leutik ka gede leutik dari mana kebomanya bener teu bo ibu teh kebo jeung tempe sarua tah? Henteu nya. Gede teh kebo gede tempe. Gede teh kebo. Nah, mari kita ngambil pelajaran. Ieu ngaranna kias. Gambaran. Kebo isina sagede tai kebo. Eta ngaranna kebo nor. Embe isina sagede tempe. Eta embe normal. Eta embe normal. Tapi lamun aya kebo ising sagede tai embe, eta teu normal. Teu normal. Beneran. Maka neuleun jelema sugih eta ibarat kebo. Sugih eta. Ngeun ulah serab urang, ulah kudu kabita, ulah neuleun income-na, ulah neuleun pendapatanana, ulah neuleun pakaianna, neuleun pengeluaranna. Sedekahna. Lamun eta nu sugih sedekahna gede eta sarujeun kebo ising sagede tai kebo normal. Tapi lamun eta nu sugih sedekahna sagede tai kebo leutik eta ibarat kebo ising tai kebo normal teh normal eta ngaranna kebo gering aing memang ising sagede tai kebo mungkin leutik jawabna ge dari berbadir
Jadi urang teh ulah serap ka kusugi deuleutkeun sabaraha sedekah. Makin gede makin syukur. Udah sababna nikmati Allah kalau loba doang kiai kudu syukur jasa Allah daripada nu bodoh. Udah sababna ilmu nage gede dah. Gede. Itu sabab makin gede nikmat kudu makin gede syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal bisa kana kagungan Allah lamun hatena kotor. Kumaha kan hati bersih? Tingali kanjeng Nabi. Ibu boleh nanya, eta kanjeng Nabi kira-kira hatena aya kokotoran teu? Aya teu? Teu aya sama sekali. Tapi kita pada dari takdir Isra Mi'raj biar habis nadir. Eta kenapa kanjeng Nabi dioperasi cenah? Dipicinan kokotoran. Dipicinan cenah kanjeng Nabi kokotoran. Padahal hate kanjeng Nabi teu aya kokotoran sama sekali. Nah iya teh pelajaran bikin orang sadayana ini. Jadi orang ge sarua, hate orang eta kudu dibersihan, antara kudu dioperasi, jangan kok kotor. Kamana ibu dioperasi itu? Pak Kiai. Hate orang bersihan, hate orang steril kan tina kotor yang penyakit, udah dibawa ke ahli bedah di rumah sakit. Ulah beli obat ke apotik, meser obat gerak, pangnaon di jangan penyawatna, tapi mengedul sholat, supaya daek sholat. Kadukung karena nepak lagi obatna, malah. Kamana kamajlis taklim alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhil qalba ma yatabilu bil hikmah kama yuhil ardha ma yatatabi ma'il maqar. Wajib aranjeun kabeh diuk bareng jeung ulang. Kudu ngarajeun jeung kiai wastimai kalamil hukama lainna diukna doang lain hadirna doang dengek. Ya datang ka majlis taklim, datang ka majlis taklim ngaji makanya bikin kerek tidak mau tutung yang batir juga batur manggis pasti kumani di masjid kene bareng nehes ngeluk kungak suat ke hati bareng duduk wastimai dengikeun kunaon sababna fa inna Allah ta'ala yulqabal naitul hikmah Allah teh bakal ngahirupkeun hate anu maot hate anu kering kerontang ilmu agama bedana doang Allah nyebutkeun tanah boleh turunna cai hujan mulai hati orang teh caang mulai hati orang teh leles kunaon sababna ku ilmu agama mantap ulah ngedul ngaji coba urang supaya ulah ngedul ngaji ulah nanya ka urang deui eta urang ngedul ngaji naon alasanana nu kudu sangheung mah eta ngaji kudu santri jeung kiai nu mangga kudu ngomong mah. Benar sababna ibu-ibu mah bapak-bapak masyarakat datang ka majelis taklim tinggal di dieu. Bener teh? Ulah tanya warak usik teu kudu cicing tinggal ka deui. Aya kopi ngopi aya udud teu boga udud mau agasna bae ti imam. Politik datang kabeli majelis taklim udah kodok nyaritakan pikiran iya gas kabawa rokok tunai jadi kurang goreng ke gamblen kayak ditawaran tuh pikiran mualah kira mah teman mahal dibeli minta kurang di bed tak rokok ngan ulah nitip orang jasa haram ngarokok bari ngopi. Woi dengerin serius ya. Haram ngarokok bari ngopi haram beunang beunang sababna nimbulkeun madarat tiga jajal bibir kakak aya rokokan di ujuppan kopi pasti manjur kana kanjut beunang sababna pahaburangkeun itu eta ngarokok bari ngopi haram hari eta mah ngarokok heula sakeun rokok kopi deh tapi lamun ngarokok bari ngopi haram. Kedua, makruh plus lamun ngarokok bari gising di WC.
sok aya di lalaki nu ngarokok bari ngisi aya kaprahnya kaprah eta wayahna ulahnya makruh eta ngarokok bari ngisi makruh di agama bari tertatalarang eta wayahna ulah dileukur ulah anu asup rumah sakit gara-gara ngarokok bari ngisi. Bagaimana kronologisnya? Geus beak eta rokok kudu nama dialungkeun ka jauh kudu nama dialungkeun ka jauh ya dialungkeun ka kolong mana kana liang WC teh geus di Bandung ari jeung tai ore ngalungkeun luhur teuing nya sangkana muluna teu kana muluna teh kana sabeurnya atuh perepet dudu kamu matak atuh ka masjid wayahnya ulah ngarokok bari ngiting urang mah ka majelis taklim mah tinggal ngarokok tinggal ngudut coba urang bayangkeun kiai nu mantap kiai mah kudu santep kudu ngomong mah kiai mah eta magahan nu dibaca kitab gundul bukan tapi ngejurutanan sedangkan lamun salah dulur ku dilu nyasar nyasar mata hati-hati mata kacamata kiai nu diturun ngamblekeun alian ieu jakula lieur magahan mah magahan kakak urang mah tinggal ngade nu dicekal ku salaki teh mah di majelis taklim rokok nu dicekal ku kiai mah mik sedangkan survei membuktikan budak keneh mik daripada rokok hiji bener tak rokok mah ngan kebelan ngahampangan kunaon sabar ngabeakan mik makan kebelan keberatan tak kunaon sabar beuleuh aya pecah belah jadi kudu ngomong mah tapi urang kunaon eta sanggup ngaji padahal tinggal cicing doang ibu tinggal cicing jadi kan kurang bahagia sebab naon moal rezeki hati urang lamun lain karena ilmu agama kalau ada lain kan ada ini tapi bersama pancen kotor sehingga terek nyamperkeun mantap dicairan dia ila nudiya li sholati patruk yami akasabi wastaghfiru ba'izati litakuna minanajati mun kuping suara dan stop sadaya kalakuan geranyang harap ka pangeran ampe hirup urang kabagyan eureun heula mah eta digawe eureun heula Pak eta digawe sotkeun heuh kunaon sababna eta kana nu dipacul ku urang eta batu bara nu digali ku urang eta emas nu diliangan ku urang adalah menangieun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi cari silakan usaha non perubahan nu penting dengan aturan agama maka dalilna faidah kudian sholatu faqtasirukil adi tidak sastian syarat dari yang ulah ninggalkeun salat maka olah dunia yang darari tinggalkeun heula eta pagawean nyang heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala salat moal mantap ngarugikeun urang di sawah ka kuping suara adzan dohor eureun geus kitu digawe salat heula geus salat digawe deui ka kuping suara adzan asar eureun heula geus salat asar digawe deui ka kuping adzan magrib eureun heula geus salat gawe terus sampai subuh ge kuat juga teh paling GR teh jeung masyarakat nya karanya mau obor ku elong ya sih kembali Pak mantap tadi carek wayahna salat urang sebabna dunya mata turur la takun fiha takasur waqtin fiha minasukur qabla maji alam kubur nyusun nurek dikantun tinggalkeun nurek dibantun mah urang mah begitu nyusun nurek dikantun dunia maneh ditinggal
nyamperkeun alam kubur. Aya tong urang ieu anu dikubur mawa emas. Bahkan si kiai itu jadi walina, urang doakeun di maot, mudah-mudahan nyandak iman jeung Islam. Ajeun eta nu maotna suci, telok aya ka kiai ngawakilan, mudah-mudahan maotna mawa emas sagelas moal. Moal. Jadi dunia mah moal nyesak mah. Mongkorong dipake kumaha pakurabat kuari doang kabel telepon. Engke mah nalika orang geus maot ku salaki bakal dirangsa dan bakal dibuka ratusan karena bisa tengah dalam ibu. Makanya bisa laki pakai kawin deh. Abok tuh. Abok. Dari nama Rere memang. Karena di majlis saling besok sholawatan dari pikiran. Salatullah, salamullah. Dan yang kada dikit. Jangan. Untuk yang diganti kumah boleh lawan sabar kan hilang. Orang pada kalau lagi pakai untuk pasti naik. Saya kada. Geus pae mama. Mun hayang kapanggih eta harta urang teu rareun. Jalurkeun di jalan Allah Subhanahu. Ngabangun masjid itu jangan kita habis belum jatuh. Ngomong bisa berapa tahun? Tahun. Oh, seberapa tahun? Genep bulan. Oh, genep bulan. Mun di masyarakat ada genep bulan geus kapake ta kok. Tapi masjid mah angel padahal ku salat dulu. Digotongkeun sebab atuh kan urang nakal rek. Sagede kudu dikumpulin duit. Bener tak? Mun di sisi jalan, kalau nyametan duit di jalan ieu. Kubu mana buka duit. Kalau nyametan itu kan orang mobil. Ya urang nakon. Korek coba mah gelang mah jual. Bikin kapal tiap pembangunan, ulah ditipun ieu gelang 100 gram, ulah hayang kapal di dalam akhirat, kenaikan 100 gram pangina. Hayang berkali-kali lipat. Yakin bakal kependak di alam akhirat. Ieu mah hook bae hook Pak. Urang nakarot. Akibat hatena kotor. Bersihan. Ke bahasa di masa 10 gram kayak tak anggus eta gede. Beneran. Bener tak anggus. Oh, boleh bantuan orang. Ayo dicari naik gimana kita ganjar. Sampai lebih di bawah kurang katar. Aduh mau menang ganjaran. Kemarin menang gue si Telo. Ngebangun hantu. Ngaji supaya hati orang bray. Benar apa ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Sedangkan mah eta hati jeung mata cangkeh mata hati daripada mata. Mata ang lain pikiran. Iya, elitikan Korea fisika. Tapi dalam terbanci subuh. Dalam tersukses na acara, lain na meriah na acara. Kajian orang di Jakarta penceramah lah. Dan sukses. Dalam tersukses na wanci subuh, ia isi musola nambahan tante. Lamun ngawuhan tersukses kenawan. Ia mau panitia dari kaburahan. Aman anak ini tersukses ke naon. Jadi leker sukses saya tadi dina pengamalan. Yo, ibu bapak hadirin hadirat isi beri kendaraan ku Allah sebenarnya. Doakan kita Nabi pada Isra Mi'raj, Isra naik pulau. Bukan naik eta buruk namun menang bawa kangjeng Nabi namun menang bare Allah. Menang bare Allah. Idinya di Masjidil Aqsa naik ka Sidratul Muntaha, naik naon Mi'raj. Nabi taraje menang bawa kangjeng Nabi tarajena baik. Menangayakan Allah. Orang pun harus diberi kendaraan ke Allah. Bikin mendekatkan diri orang ke Allah. Ini berpahala kendaraan. Ini berapa jabatan. Ini berubah kebodohan. Ini berubah kemiskinan. Eta semua adalah kendaraan orang bikin mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuboga ilmu taikan kendaraan kumane ku ilmu. Amalkan ilmu. Nubodoh taikan kendaraan ku kabodoh. Buka bodohan, daek ngaji hadir ke majlis
taklim nusungin kan kita kumane harta kumane eta buruk kumane bukan mendirikan diri orang Allah subhanahu wa ta'ala miskin gitu mata orang lagi supaya sadar kepal matinya ibu orang kapal lagi penyakit hati dina orang lain saletik mah kayak dia aya di urang bener sama mompon aya di urang korek aya di urang penyakit hati sedangkan survei membuktikan ganti kena barang penyakit hati daripada penyakit tohir mah jadi betul langsung beli obat jadi mata langsung jadi obat batuk beli obat tapi penyakit kegedean kadang-kadang kurang kekerasan kurang kegedean saya kagum saya kegedean tepantes dipati ku jelema tepantes goreng jelema kegedean kurang sebab nak gede ulang nih tahu lah tadi jelema dewasa budak leutik kegedean tepantes budak leutik di luar anu dua anak tusugi hiji anak nu miskin karena budak leutik masuk pasar cik nu hiji teh kayak bapak aing mah dia bapak aing mah dia loba motorna dia cik nu hiji teh kegedean dia cik nu hiji deui komo cenah bapak aing dia loba kebonna bapak aing mah kebonna loba dia nu miskin mah nu disohor teh kurepeng naon nya disohorkeun ku aing barang inget pernah deuleu barang bapana keur gigi cik si budak leutik teh ngomong barang bapak aing aya sagede lodok goreng kegedean mah goreng kegedean penyakit sombong urang teh teu beunang kunaon sababna urang sugih moal tulus sugih lamun daun duit oh miskin bener teh Bu di acara kieu bisa kesorangan teu henteu kan ajak kawinan sunatan teu mampu kusorangan butuh tatang teu salam urang geudeun mampu teu kusorangan jang Allah balain Allah makian hobi nafsihi urang mah ikhtiar kita butuh pada bantuan orang lain nu sugih moal tulus degina lamun eueuh nu miskin kiai ibu nganggur lamun eueuh nu bodoh bener gak ieu ulah ngobrol ieu nyarita kieu kunaon sababna ku aya nu ngadengekeun mun eueuh nu ngadengekeun ku eueuh bener teh Bu berarti anu ngarti butuh teu nu bodoh butuh kurang wak nyarita sampai subuh nu ngadengekeun we hiji aja di dieu cik kurang dieu eta ge eta geus kebal kumat butuh bahayanya kiai kabeh maksudnya salamun kiai kabeh bahaya kira aya kiai hiji we parang-parang we padawaan da masih dikeun berangkat aing mah cenah dibererak dia dibelok kudu batang dia masa bungkus aing mah cenah besek dia mah baskom parang-parang lamun kabeh wali kita ngadu-adu acan aing bisa atau kabeh sugih dari itu eta wah mantap diatur ku Allah tah mantap urang ulah gede kabeh ge saling butuh urang teh kabeh saling butuh nu ngarti butuh nu bodoh butuh nu ngarti sabab urang moal bisa salat lamun eueuh papagan nu ngarti preman opatan bukan telok salat teh ge ngaran ge preman kalakuan ngobokan barang hiji waktu menang topik ini ya Allah ayam sholat mual hendak urang kieu bae mah kana rangka kieu akhirna mah nyampeurkeun kiai sholat di mushola oke udah di dekat gerak kami bagahan sholat kami hayang sadar kami yang bisa sholat ciki ujang gerak sholat bahe kuari kula geus teu kawawah hayang gisi bae di bagahan sholat bae kumaha sholatna kami dan bisa kami mah sholatna ulah kali itu deulekeun bae dilakukeun ku kula tuhutan itu bae ulah ka kita ge nu dilakukeun ku kula tuhutan kitu bae nya Allah ajak ka kitu aja bari jadi mulia eta si mam preman teh make celana poro make baju hidung nomor tamporan di ujang takbir Allahu akbar di ujang ruku di ujang sujud sarokaat katahan kene ku kiai teu hayang ngisi meunang 2 rakaat teu kawawa eta kiai lamun ku aing diteruskeun di salat kabudulan aing modal di jorong masjid lajuna eta kiai culak kileuk neulean kusen
jendela anu buka maksudna ngajrot ngajrot kiai laguna ngajrot karena kuset preman kopatan ge ngajrot preman kopatan ngajrot geus ngajrot ge muncir di musola muncir ge nyerang tempat nuhun ieu isi preman muncir kalau udah ini disebut towak teh dong towak teh pokoknya tidak pakai towak muncir kiai geus mangge tempat liuk isi buru kusut preman ge isi kopatan tadi nanti berjamaah sholat jadi berjamaah nis akibat bot air parah ke jawar menang topik hidayah kamu majikana kami hayang sholat tapi itu bisa di majikana udah ganti-ganti nanti kita lima dulu tanpador kalau mau karep depek ada itu kanu kiai kamakit dalam tanpador sholat datang tadinya kanggulaan barisan sakna pangharpan mah mulia imam eta jawara pas mojona ruku eta imam si jawara ruku deket teuing pekina kasenggol ku birit imam kudu prak gerak kareret ku imam ku ruku waduh jawara ieu salat sagap pekina poe penting kadek yang kae kiai ayeuna sieun di kadek lupa Allah eta jawara budak lupa kiai kiai banyalah manggil wajib di stop si kiai di wajib ke mana kiai sampai yang ada yang sindir bukan bareng sindir ke jawara bener-bener kiai buat wajib jawara kiai buat wajib ke mana bang tuturkan kiai dituturkan wajib kiai kamu wajib kabut beak bensin anu mau kiai pas kalau bawa turun kiai asup ke jawara nyiruh kopi jawara kiai nyiruh kopi eta kiai ngeureut anu ka jawara ci kiai cakak teh nu penting geus wayahna gamarnya kapula nyecar-nyecar bae he kurang bari nyecar-nyecar marah ieu nanya ieu salat geus geus teh ieu kumaha deui salat geus geus teh can ulah ci kiai atuh tadi geus bae salat geus angus tu ditanya ngomong balik dia bukan baca angus balik ke mana bebe jaga pamajikan namun nasabang jelema telok naik sholat berjamaah benar gitu tak aku libur buat ojek salah eta sholat si jawara akibat tengah bahaya mantap teh anan teh orang poe ilmu agama ilmu poe ilmu mah poe eta enggak mantap generasi muda urang ilmu agama supaya bisa baca Quran supaya sholat bahaya cicing minum kue berapa dan untuk berjadi minum kue dia tele di Ramadan oke teteh panjang kilo penting ada kersangu di dapur jam sahur salah gimana tengah imam berarti guys gitu prak ada lampu pamajikan ngomong lupa ke tengah imam kue lanjut salah kata jom eta kula nanya kali salah ibu baik tak kuwani kupoe pengurus musola pengurus masjid dan enak dan aktif di bodi parok lampu pret poe ngompol daya pasaran deket Bang Imam lumpat keluar nubrak di masjid untuk lagi beri guru kula nanya eta pengurus masjid nubrak di masjid kuali tak kupoe generasi muda kita semua mabok-mabokan obat-obatan terlarang dari sholat ngelaksanakan larangan Allah eta lain kuali kupoe ulah dari disalahkan anak urang dari sholat ulah dari disalahkan anak urang mabok-mabokan minum-minuman keras lamun kurang dan mereka cahaya ilmu agama imam dibentik-bentik turu ka anak panalakasaha dia nalakasaha dia itu kalakuan si anak nanti ku abi nalaka Jokowi ari abi anak saha makenanya deui akibat urang can mere hatena poe ulah gagahan hate poe ibu-ibu tiputin hayang di kasalakin hayang dianteun cik sakina dia bae sorangan anu mah nanggees ngaraya apa majikan mau pai bili ke kamar mandi barang ngisah nyaran kayu ketip
barang cek geus aya leusian ih kabeneran cenah teu kudu leusian deui ieu dipake bisa kobel datang teh ka kamar kasalangkeun kakak cenah barang padi mah ararakeun bari rada tebok ieu gunanya nya cing salangkeun apa tadi nya kita tebok deh heuh tebok tapi mah beda tebokna dia tirah tebokna ditali kita ngisang di mana di dapur nah dia nyokot bensin kurut iya tadi ada terus motornya benar-benarnya gitu ya geus sorot kan sorot mau jadi arang-arang ngarana disorot yang buka baterai kita digedean itu mau popoe kan buku awal disorot kuna aya ge korek gas ieu teh pangojonya tanya bensin dicetekan gas cetek buru barang pemajikan akibat iya bias iya hirup dina poe eta bahaya mantap cahangan generasi terutama nang sebabna urang mah kuari menalan keneh ibu ngaji aya nu makan salat berjamaah aya id ngadoa tinggal kunang sababna aya ulang anu bagan urang bayangkan masa yang akan datang lamun teh anak muda urang itu urang eueuh sakali dididik di pondok pesantren di sarana pendidikan agama kira-kira jaga aya moal nu si musol kira-kira jaga aya moal nu mimpin ngado kira-kira jaga moal aya jadi imam kirang kuari kenyian imam hade UTS urang mah kuari mangeunaan keneh ngadoa tinggal ambil kiai nu morocok meninggal budak sumut urang mah amin kebetulan amin karo anak kiai sok aneh meunah pae gerak pae bae anu nyolat gitu kiai mau gagabah mah aya kiai cenah ge mah di lembur oknum kiai oknum nama trek kiai segala sesuatu kudu jodoh duit pas hiji poe aya nu menangkeun nyolatkeun nu menang bentrok dua hiji nu sugih hiji nu miskin hiji nu pae jalma sugih maot ngaranna itu mah pae ke miskin sedengkeun kiai na matre otomatis pamiri nu sugih si kiai teh kasantrina opatan ceng dia aya anak nyolatkeun ieu ngeun abah mah cenah ieu moal bareng jeung aceng mah opatannya kababakan jatake keur nyolatkeun bari nu miskin babakan jatake mah abah mah nu nyolatkeunna kaki mangpang jabari kitu mah nusuki nah segala sesuatu lamun lain karena Allah siap-siap untuk kecewa kiai datang anu suci ngaran nyumpayan anu suci nu nyolatkeun teu kudu dipotong ngalayak masjid pinuh Allah masjid pinuh eta kiai teu bisa asup ka masjid ceulegur sugi duit loba menjamaah menyolatkeun loba jasa akhirna tadinya 100.000 dikurangan jadi 50.000 lobaan keneh bae dikurangan jadi 30 lobaan keneh bae dikurangan jadi 20 diwalan keneh sampai ke dikurangan 5.000 perak eta kiai kabagian 5.000 doang padahal mainan keur memeh lu tong nyolatkeun geus ngutang rokok sampo ada di warung saya yakin kowe kabayang tanpa majikan ngahutang lauk ning di bambu banyak kayak tenang kali itu nyolatkeun ku kakak dibayar orang kebagian 5.000 akibat tadinya terikhlas santri obatan parentah kiai jangan dilanggar lamun hayang menang ilmu manfaat ajen bari jeung kanu miskin santri mah obatan ngicili kanu miskin nyolatkeun datang kamu sholat babakan dia take eueuh sasa dan santri dong opatan eta saibul musibah kabeh geus geuring bae abang hirup dari jelema miskin cenah keur hirup over kehargaan geus bae gawe rek nyolatkeun aya panyolatkeun karena Allah keluarga kami ku aceng bae opatan ieu sedekah nama aya saeutik 4 juta tadi nambah beukeun teh ku aceng bae opatan santri mah 4 juta opatan berarti sabaraha sewa kan 1 juta sewa eta santri opatan ku tinggal lunyap sejuta sewa cing nu hiji teh meme nyolatkeun emang balik nyolatkeun maneutan ti kenal pot kudu harus bayangan duit gede cing nu hiji teh aing maneutan ti HP Lenovo jadi Oppo
cik nu rada gede geus mataren 2 minggu engke heula dah urang teh ngabaengkeun ganti kenalpot ganti HP pan dia urang nyolatkeun nu pae aduh hirup kudu kudu salat sorangan ieu geus pae eta nyolatkeun nu pae dah pantau ruku jeung sujudan kan ngan pan geus beres kapatrokan ke imam mangkatkeun doa khusus mayit dari Indonesia kita ya urang mah santen KBG anyar teh eta deui nya urang teu bisa teh tapi dah ulah sampai duit 4 juta lapor ya sugan dari yang boga doa anu mingper kadinya saha kira-kira dia bisa doa naon aya mah karek bisa doa teu pusing teh Allah mainnya untuk kan dalam kubisi wal kobaisi muamen maitna di simodol teu cocok eta aya di sana dia aing mah bisa ge niat mandi junub sing dia boga mau kita ane bisa niat mandi junub sedia payung sebelum hujan bro ya aing bacana di bari ngalam paling yang bisa ngaji mah payung tah moal payung tah moal lamun payung bisa doana teu cocok maitna di Hispania dia nu rada jangkung 2 minggu bisa doana aing mah bisa doa kunut doa kunut kumaha dah teu nyaho coba jangan kayak masa teh nama eta teh Allahumma hdini biman hadait pokona menututuna pahit-pahitan pahit-pahitan kalian pararai tapi aya Allah teu mimitina aya kan Allahumma hdini nah mimper eta cocok dia jadi imam kudu bisa doa kunut inu aing teu sanggup aing teh carekan ku saya musibah aing teh didoakeun ku doa kunut ieu tokoh kita dia mah nu aing bercarekan di politik kan dia ngadoana anca bae kami aminang ke harus pas kasih lep doa teu kada tapi dari aminah sing harusnya kami aminah harus geus ya baris nu bisa doa kunut di hari titik ieu nyaritakeun Allah gere jangan mengasih baris kaharep nah kudu bisa doa kunut niat nyolatkeun lagi teu bisa mah usolina teu bisa kumaha usolina usoli ada hadal maitil bojodi niat kula nyolatkeun mait nu ngabojot mait mah kabeh ngabot Allahu Akbar teu bisa ieu nah teu apa Allahu Akbar eta mait kuritan teu lho Allahu Akbar menang opat takbiran teh eta si imam ngangkatna mondok luhur kuat Allahumma hdini biman hadait amin wa qini biman afait amin eta mait jujur ukuran jeung mait aya keur hirup nyalakeun upaya lain kiloan giliran aya upaya bari kuat pait dia mun aya bisa budak koe nge imam berhubung aya bisa budak pasrah bae lageuna diberi kuat baik beres teh sallallahu alaihi Muhammad nabiyul sallallahu yang masalah hadirin ya kabul kayak pantasan ala hadir dalam dunia koi dinoti wan cair kalau BLT nya juga cair beres kalau begitu kita betul ngeliat gopok dan siapa tak balik kabale kiai nak datang ngan kiai mah datang nala leuleus rupan tapeh dengan duit 5.000 ari kiai mah opat santri mah opatan galin datangna ceria si kiai daerah jalin amat tadi ada apa ini aya abah nan asup angin cik santri entah cenah abah meureun latusnya nu kadian deui jangan dia pan abah doang harare jolaleut gua aing goreng nasi dah goreng nasi kumaha enggak yang nanya dari bagus kumaha bah datang tadi itu cenah bareng kiai ti jatah ke babakan jatah ke gitu bah haji mampang kabeh ki ade ke iban kami doang menyolatkeun opatan lanjut atuh duit apa tuh buka mi bae opatan tinggi dari yang duit 4 juta kuari bohong dari dia kira aku kiai mah bohong beneran kayak burungnya dah mesti dibagi saja encang nu abang 5.000 asup tadinya nya abang buka 5.000 urang bagi 5 kuari jadi mereka kita riana pangaruh kiai ieu nyaritakeun ripuh eueuh kiai mah ripuh
Urang memberi syukur aya Kiai alhamdulillah tak hargaan guluhur urang eta pengawal urang pikeun mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaheun aya Kiai ngeunaheun urang hajat jadi pahit manis jadi kusabab aya ulama matak anak urang pasantren mangga sakola mana ge ulah ningalkeun balerok ulah teu ngaji kajian lancar bahasa Inggris nah ieu mah tak urang teu mah percuma kolot napae ke my father modal my mother podar my knob dadar punya ngaji asin keputus. Naudzubillah min pasantren urang naon anak urang ngaji asin kajian bari jeung sedih ngalaulung mane nama ngaji asin muka keur kurang yasin Al-Qur'an bari nikmat tapi ngaji asin manfaat pikeun urang alhamdulillahirabbil anak urang mungkin daek ibadah bisa sholat sebab intina tina Islam adalah sholat maka Nabi Ibrahim mengadoa Rabbik alni muqima sholati wa min dzurriyyati sambilang Nabi ngadoa mak Nabi ngadoa omong urang kudu ngadoa Rabbik alni muqima sholat Gusti jadikan abdi jangan tukang melaksanakeun sholat daek sholat wa min dzurriyyati jeung sebagian turunan abdi supaya daraek ibadah daraek sholat urang kitu anak orang pasantren Kiai abdi mencenan teu boga anak lelaki anak bikang bae sarua bae awewe ge pasantren atau bila mana perlu siaran santri kawinkeun ka anak urang banyak mulung minantu Kiai mah mulung minantu mah jor teuing loba duitna ge asal daek sholat nya jor teuing loba duit asal daek sholat ieu mah aya santri ge nganjak ibu budak santri nganjak ka mana darar ya dak silaturahmi mah anu anak sabeung darar ya heuh silaturahmi dari gunung aya aku bahasa Arabna silaturahmi santri lu ngomong lagi kami macam teu hayang kami nantu santri jugunan kitu mah anak kami dulu kami gagal kawin ka santri unggal usik grondo birakunya dia mau ngalusi grondo teu kahati kan asal ngeser nya asal ngeser panyun pohara kene barang santri sukut-sukut doi laju anak parawan saluana teh ditanya ku santri sopan dari mananya bari ka mana nih apa lu tanya gua kalepal sama lu wah lalu motor ka santri telok pakai calana pakai rayun pakai rayun aku kudu bagus saya lagi rayun kalapal loba buahna rayun bagus gedang loba buahna rayun bagus bahkan ulama kawin ke ka awewe ku sabab aya mau karula rayun ajang doyan rayun baju-baju ujian pakaian santri mahal jasa lain pada lain santri santri samping sabar tenyo 1,5 juta karena samping ya nges gitu toko 50.000 berarti 1.550.000 sempak spiderman 25.000 ke 1.575.000 coba lain santri lu dipakai lain calana jelema dipakai calana jin ya calana jin bari balolong teh nya balik 250.000 teh nya santri memang angel kasugitan ditereh ka boga anak penting mana dipakai ya mah tuh ya ulah boga kana kasantri yakin 100% keyakinan anak iman ke Allah beneran di Allah imah ge can boga anak mung geus dalapan kakek pasantri Bu jarang ngarti kunaon sebab urang butuh ka ulama
bahkan hiji tempat insya Allah mulia dimanapun ayana lamun pernah dibimbingan ku ulama. Ibu pernah jalan ke Gunung Santri? Gunung Santri sakit luhur ya Bu. Tapi ku urang bari jeung ini aki-aki ngarangsut ka luhur. Gunung Ampel urang kumaha luhurna jeung ditaekan ka luhur. Kunaon sababna pernah dibimbingan ku jalma anu ku kekasih Allah waliullah. Makanya kanjeng Nabi kalau ke Isra Mi'raj tiap-tiap tempat ditambeureun ku malaikat Jibril. Ada apa ini? Salat dulu. Nah, maroat ieu tempat. Kunaon sababna? Ieu tempat-tempat kelahiran Nabi Isa bae. Tempat Nabi hormat. Kunaon sababna pernah disinggahan ku jalma anu pake karesep ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji tempat barokah lamun aya ulamaan. Hiji tempat barokah lamun aya nu ngantian. Makanya urang teh jadikeun anak-anak urang jalma anu ngarti insyaallah jadi barokah. Urang karena kiai barokah alhamdulillahirabbil alamin. Ngadoa Rabbik al-muqim shalah wa min dzurriyyati. Kunaon sababna salat anu pertama awwalu ma yuhasabu bil insan as-salat. Anu pertama bakal dihisab ku Allah kiamat adalah salat. Faida saluhat salat jasa khairul amal wa idza fasada khairul amal. Lamun salatna endah maka kabeh saja kabeh endah. Lamun salatna teu endah maka kabeh jadi teu endah. Urang teu bisa salat berjamaah ditanggung jawab ku imam. Urang teh ibarat kalapa. Lamun ngeungan hiji jeung anu bungas maka bakal kabawa bagus. Urang meuli kalapa dirangkit anu bungas itu beres hargana sarua. Tapi lamun bungas pada bungas BS eta nu bungas mah nu BS mah murah kadang-kadang teu payu-payu acan berjamaah ka masjid urang ulah teu berjamaah. Kangjeng Nabi ge berjamaah lebih suami rajin para nabi nyontohan ka urang sadayana. Ulah sampai kena ngaturkeun berjamaah jeung anu ngarti. Sababna urang baru masa jelema bodoh urang mah BS urang mah jelema teu ngarti hiji jeung nu ngarti insyaallah barokah. Jadi gitu-gitu mun zaman kuari mah kieu Bu. Urang teh HP paketan. Ya. Kiai mah HP aya paketan. Kurang hayang bisa hubungan internet, paketan bisa syaratnya hotspot. Kurang paketan ya. Kiai mah aya paketan deukeut jeung kiai urang hotspot kamuliaan ti ulama. Deukeut jeung kiai ngadownload ilmu ti kiai insyaallah mah urang bakal kabawa mulia. Sabab lamun cicing di hiji tempat deukeutkeun jamaah anu mulia di eta tempat itulah alim ulama. Ngararaos punya ngararaos anak urang sinanga dina masalah inangan naon insyaallah urang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa adakumullah jam 11. Lamun ti beurang di Malingkeun disebutna tangange ieu. Tangange sok loba juri. Ya para hadirin rahimakumullah atuh dongkap nasib kuring ka ieu tepat kali teh silaturahmi meunang ditampi ku sadayana. Oke urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan dalam akhirat dihijikeun deui. Bisi ke dalam akhirat katingali sim kuring ojai di neraka tulungan urang dieu nya pangayakeunnya kitu keneh bisi kula ka surga ibu-ibu ka neraka loba teh ngampura ka bawah. Dan insyaallah ibu anu di dunia cenah ge diteh ulama di akhirat ge ulama bakal nyafaatan ka urang bakal nulungan ka urang. Alhamdulillah. Al insan makhluk qatai wanisyan put masuk kawan makadar bila taufiq wal hidayah wal inayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.